Kalah ngadon calangap. Udang udang. Lain gitu anak muda ima cek peribahasa. Nah, menisok emong dia petahan teh. Ari enggeus tetarima dek ari kudu dituding ngahuapkeun donat genep sikima dek jeung Ustad. Ari amang naon ieu ngan hayo disiar picilakakeun teh. Ramunang gitu bau kaneng budak mah cicing lah. Pokokna mah teu hayang nyaotan, hayang digantian. Eta hardolin. Udang. Murid teh malolor we. Naon jeung Ustad teh? Belah dia ini belah dia. Naon ieu teh jeung Ustad? Ngeganggu we, sare oge. Udang geus burit teh ieu teh. Anu hardolin we mah hirup teh. Kalah ngadon calangap. Udang udang. Iya Kang santri ya. Aya naon ieu teh jeung Ustad dek riweuh kieu dek hayang ngeeskeun oge ngeganggu. Harudang teh geus beurang oge meuni garawe pisan. Malah ngalakeong atuh teh. Ari cita-cita hayang jadi bidan, pagawean pangadulan. Deka. Kan hayo ceramah karek hudang di masjid ceramah malin di dieu. Hor, keong-keong nan haon ada di yang Ustad pati ka meurina ge teu gablek meureun. Lain gitu anak muda ima cek peribahasa. Nah, menisok emong dia petahan teh. Aya naon kitu ieu teh maksudna aya naon? Lain, kamari urang teh menang bejati warga. Cenah jagong ci abi leungit anu ngarampid. Lain imanya urang mah maaf-maafin eks ujuan ka maraneh. Ngan cek warga ciri-cirina jiga maraneh. Ari jang Ustad abong-abong urang tukang HS bari pengangguran ulah sangeunahna kitu tah tudang tuding teh jang Ustad Pirage sakarung meuni kudu riweuh ari jang Ustad da moal karasaun tina sakotak mah. Saha ieu teh jang Ustad nu ngomongna? Montong gagabah ieu. Bisa asupan juri ieu. Lain gitu kan cek tadi ge hampura. Urang main ek nuduh. Kan ieu mah sekalian we mamatahan. Mamatahan naon jang Ustad? Mamatahan mauk jagung lain. Mamatahan kadek teh kos ka budak SD. Lain istilahna enog mamatahan hayam nitah ngodiay kemeri, lain ieu mah. Kan ieu mah sedikit pencerahan teh Ustad. Ari enggeus tetarima dek ari kudu dituding ngahuapkeun donat genep sikima dek jang Ustad. Jodoh, nah tadi amang Jagong lain donat henteu ketang jagong henteu ketang jang Ustad henteu pisan-pisan jang Ustad henteu. Lain, ieu mah lain. Ieu ladang jagung di kamaranakeun. Menang sabaraha? Nginjem lalak ku Ustad 100. Lain dek goblok Ustad teh sugan teh rek mamatahan ceureuh. Nya sarua jeung aing-aingnya ulu we di kopea si goblok mah. Kacau Ustad kitu patut. Henteu Kang Ustad henteu. Tara cokot nu karari itu henteu. Sugan ieu mah sugan nya sasaeutik. Aman di jeung Kang Ustad mah. Tutup mulut. Henteu dek jang Ustad. Sumpah lagi dek henteu bener dek henteu. Dek jelema ceureuh jang Ustad kieu ge duh. Sia mah meuni hese diajak kompromi teh. Heuge tuluykeun ka dinya sarare Mantap ini. Ustad dana haon kitu. Kantun we ngadempereng samping hulu di kopea. Buuk ngagebay. Dik boga ide. Ide naon, Mang? Mana yang udud teu? Aya. Ayo tuturkeun aing. Come on. Ide naon ieu teh, Mang? Ayo tuturkeun dek. Tuh mah. Penasaran nih Kak euy. Nyaho udud jeung udud. Ayo tuh Mang dijaan naon Ayo tuturkeun. Tong loba ngomong nyaho. Penasaran mah kumaha. Ieu mah ayo buru. Tuh syak ehed. Arek naon ieu teh, Mang? Ayo tuturkeun ayo. Teh, dieu aya perlu saeutik. Teh,
urang teh kieu arek minta tulung ka eteh nya. Bener lagi. Nu nulungan pisan ieu teh jadi ka eteh arek minta tulung urang teh. Kumaha teh? Sanggup teu? Meni asara reuwas minta tulung naon Sujang? Kieu ieu teh urang teh minta tulung ka eteh nya. Arek ngecelok duit ieu mah. Jang ngoberobat jang ustad ieu teh. Di tadi Umargung jang ustad teh ti isuk. Da saha deui beureun ari lain masyarakat mah urang kudu tanggung jawab beureun ka ustad mah. Ari amang naon ieu teh ngan hayo disiar picilakaeun teh. Kaneng, tara beunang dihitut bau kaneng budak mah cicing lah. Heeh, kitu teh nu sabenerna mah susuganan eteh boga duit. Da jang saha deui ari jang ustad mah karunya eueuh anu pedulieun pisan. Nah atuh gering naon Ustad Jang meni reuwas kieu eteh pot digorowan kieu. Heueuh nya kitu teh teh jang ustad dari geringna suku geus teu bisa meureub. Ngising geus teu bisa bari nangtung, tarang eueuh dagingan. Karunya teh batuk ke sakali-kalieun kitu ge ari daek eta teh. Gening Jang meni ripuh kitu panyakitna geura bawa tuh sabaraha butuh duitna. Butuh nama gope tehnya. Ngan ieu ge aya sawarehta ning menang nagihan ti masyarakat bieu nguriling. Ieu mah saikhlasna we teh mun aya mah cepek. Ongkos saikhlasna tapi nyebut cepek tolol sugan budak teh. Lain Jang eteh teh aya duit mah cepek-cepek nangan aya dibikeun kabeh mah eteh meureun eueuh jeung meuli asir ka warung ieu ge salaki can dahar. Heueuh mang nya karunya jang ustadnya. Tulungan teh ieu mah Tuh Jang sakieu-kieuna itu si goblok duit aing. Nya teh ieu hatur nuhun nya. Cingga gentosan eteh leuwih sakieu jeung doakeun dinya jang ustad teh cing geura-geura damang gitu. Amin Jang didoakeun ku eteh ngan hampura we kudu sakitu dibereena da eueuh deui eteh ge. Heueuh sing geura cager we atunya jang ustad teh. Ayo Jang. teu nyangka cerdas geuning amang teh. Amang teh ya dilawan atuh. Tong sebutkeun amang tuh bisa kitu-kitu acan mah. Nya atuh Ayo Ayo. Maknya aing ka warung kudu nganyuk mah duit eueuh ieu. Ciga jang ustad itu teh cenah gering cek budak eta tadi. Minta duit ke aing boro mah dibikeun ku aing duitna 100.000 teh. Jang ustad, lain gering. Gering kumaha ya teh? Cenah jang ustad teh modal geus teu bisa nangtung, tarang kuat dagingan. Ning ieu cager. Tarang. Da tarang mah galib eta kabeh oge kieu. Rata. Tapi tarang teh dagingan. Katipu aing ku budak nu tadi. Geus eueuh di si Bagong teh. Pokona mah Stad urang mah hayang digantian duit 100.000. Ari ete hujan naon jadi urang nu kudu ngagantian. Kumaha ieu teh? Pokona mah teu hayang nyaho Stad hayang digantian pokona mah duit urang 100.000. Tah kitu atuh tita tadi. Salamet duit aing. Buat bangsa kitu ka ustad. Goblok teh. Ngan apes we jeung apes sirup teh. Aduh. Kela mang Chan. Cohir kan. Cohir mang ngajak seri mang. Hayo. Oh, hayo. Lagi gitu. Ya naon jang ustad itu ya? Lah dia aing lagi. Balik dia ning. Gitu kan gitu. Nalit. Harudang stay teh geus barurit, cenah. Gila. Gerah rudang teh, geus beurang ieu teh. Meni gawe. Ngalang-ngalang keong atuh teh. Geus lah. Naon ari jang ustad kah? Meri-meri nahaon? Ngalang teh
Oh naon ari jang ustad keong-keong naon pan meureunna gede kategableg gitu ya. Lain gitu anak muda. Paribasana ieu mah. Naon teh? Lain urang teh kamari teh menang beja ti warga. Yang nama jagung si Abi. Leungit nu ngarampin. Naon teh? Anjir teh ya. Ari jang ustad ulah abong-abong urang tukang HS bari pangangguran ulah sangeunahna kitu tah. Oh, pirang bisa karung udah bakar rasa tina sakotak mah. Saha itu jang ustad ngomongna tong mantong lain pan cik orang kita dia hampura lain nuduh ngan ima bilih ima simen bagoy teh dari mendekati ciri-ciri lin gitu lain kan tadi cik tadi dia hampura ima bilih gitu bilih poho lain ya lain arek nanti lain istilahnya lain ima cek istilahna lain istilahna lain istilahna nog nitah mematahan ngojai hayang kemari aing lihat kana tah bagoy teh Ari enggeus teu tarima deh kah dituding ngahuapkeun donat genep siki deh kah. Jo kena donat tadi amang. Kala Ari enggeus teu tarima deh kah kudu dituding ngahuapkeun donat genep siki mah deh kah. Jual donat tadi amang. Jagong ketang. Henteu Kang Haji jagong ge henteu. Kumaha teh? Kala lain ima lain ila dagang cenah lain buah gembel di ke ustad teh sugan teh mamatahan teh cireug mantau ke dia teh. Iya mah tuh bisa diajak kompromi. Iya. ustad nah on model gitu kantun di samping hulu di kopea. Yo. Tuh syaket. Teh. Dia ya Teh ieu mah hampura we nya. Urang rek ngenta tulung ka teh. Urang tadi nulungan pisan ieu teh hampura teh nya. Ngenta tulung bener teh. Bener. Oh nya eta kitu teh jang ustad teh ripuh. Nya kitu teh ripuh jang ustad teh suku geus teu bisa meurup, ngising geus teu bisa nangtung, tarang oge kuat beak dagingna dagingan begang. Mun butuh mah gop teh. Kantun nyebut ikhlas aya teh ngomong cepet tolol budak teh. Naon? Tuh jang bisi teu percaya masa kieu-kieu na. Kabawa ya. Tuh jang sakieu-kieu na eteh ge rek ka warung. Si goblok. Tuh jang eteh ge sakieu-kieu. Itu si goblok. Nuhun nya ieu mah teh eteh cing kagentosan deui ti langkung ti kieu nya. Amin jang didoakeun ku eteh ngan hanya kanet tapi tarang teh dagingan. Aing katipu. Pokoknya mah teu hayang nyaho sad hayang digantian duit urang. Itu atuh. Kuat banget gitu Kak Ustad. Goblok teh. Man apes we jeung apes sirup teh. Aduh. Gislin.